Tadi teh kasakit pula ya teh. Iklan di endorse ku kue naon itu Roma Wapelo. Lebaran ya. Hansip Kaleng nasa kaleng. Ini masih betul. Tuluykeun deui Mang. Tadi teh Tingkah ieu jalan cagak. Teh jalan cagak. Tuluy tos Balanja di belanja. pasar hasil balanja. Nah terus balanja teh tuluy langsung angkat. Bade nuju ka Gunung Canggah teh nya. Mangkat nu di payun teh culai nya. Anu apal jalan. Nya mimpin Apal jalan culai. Pernah Kadieu. Nah, terus oge pas dugikeun di Pasir Jambu naon Mang? Pasir Jaka. Gang Sanes ieu. anu mana? Nu tadi anu nu aya lebat gang. Nyasar lah nya. Nyasar kita. Sabara kali naluskeun ka bapak-bapak nya tiasa ka jalan dia oge dugi ka Pasir Jaka. Sakali ti bapak-bapak naik teras anu cuk bapak-bapak eta teh nyata jalan kalinya tiasa Lewat sawah. Ai tos naik teh jalan teh lain beuki ageng. Lain beuki rame malah ka beuki teh isieun beuki leutik beuki ledok beuki leueur beuki lesang segala rupa. Pikeun ka motor urang ge Pikeun ka tah. Tanyakan pendak jeung ibu-ibu nyata naroskeun deui tiasa cenah kapalih dieu ge nya teh tiasa naon nya ari tiasa mah da nyata ari urang-urang mah hoyong buru-buru nepi teh nya banyak tuturkeun we da nyata tiasa teh ya agugu ari heuk teh sing goreng malah naon bae teh Pak sarung tah lainna eta sarung naon teh diputerkeun ku ibu-ibu tah singkat cerita keluar dari ka jalan raya anu tadi awal masuk ternyata salah asup gang sabab culai linglung tah eta gede gue obat teh ngadahar ieu daging ieu lebaran singkat cerita tadinya deui nepi dugi tah jalur terus nepi parkiran bayar motor sabaraha Mang? Motor teh kisaran 10.000 satu motor. Terus bayar tiket asup Tiket teh 8.000 plus oge dikasih stikerna 18.000 teh dibere stiker ieu tah mana Mang? stiker Gunung Canggah eta sekedap Temongkeun Mang dipajarkeun bohong. Dipajarkeun bohong ieu di ku sabab tadi amang teu aya nyaritakeun si teteh tukang tahu geulis ku fotona eta ieu mah nyata teu bohong ieu mah nyata ditabab lain tukang tempe eta Gunung Canggah Gunung Canggah ieu stikerna dipasihan saorang teh genep urang ya? Oh genep urang. Berarti ieu genep stiker. Berarti saorangna hiji. Parkiran ge ditawar heula nya tadi teh. Tawar parkiran ge kedahna teh sabaraha tadi teh? 30 sareng genep 48 berarti 78 ditawar nyata jantenna teh 70 sabaraha tadi teh? Mayar eta parkir teh? 75 lain pan ditawar terus mangkat saeutik jajan tahu bulat aya tahu bulat meser lah tahu bulat sareng sotong tahu bulat teh awalan teh meser 5.000 aduh teh hoyong deui nyata meser deui 5.000 nah mam heula tahu bulat langsung naik pos hijinya ka pos hiji aya warung terakhir warung eta pos hiji nya kapol pos hiji beli naon wae sih Mang abang teh beli aqua meureun 2 4.000-an cai ngalobatan cai eta tadi teh sabaraha termasuk ieu ge cai aqua cai ti ieu keran ti keranna kene langsung itu keran tanpa kaporit jernih mangkat
mangkat naik Di pos 1 ka pos 2 mah caket. tah eta caket rada landai lah landai enakeun jalan Di pos 2 ka pos 3 tah tidinya lumayan jalan kecil. malahan teu nyampe pos 3 mah da di skip teh ujug-ujug pos 4 teh gitu Pelangna di teu aya nya. teu aya sih teu aya pelang anu ieu na jigana duka coplok duka kumaha teh duka sanesna tangkal nu eta sugan Langsung tiba di pos 4 sabab hujan sareng rehan karunya nya nya sagala karasa lah ripuh intina mah eungap terus pilek oge inseukan tadi teh terus nyeri kaki riut nyeri kaki lah riut makanya kram kaki teh pas kram teh sabab hujan nya meula ieu tah dipaknya ieu dipak tinu plyshit dipak sementara sekitar ayalah sajaman nya banyak aya saja mantosan hujan teh nah alhamdulillah hujan teh raat nah setengah genap teh naik dinya Pak tos naik di nya terus baik teh naik menuju pos 5 tadi nah bade ngecamp di pos 5 atau di puncak saat acana ka pos 5 teh nyata ya trouble teh Pak rehan sabab kehujanan ongkoh nya dihanap segala karasa nya akhirna teh malah ka lieur teh tos teu kuat saur teh kuat asup angin meureunnya angin ngaringkuk da ayeuna tos kerek nya kenging 3 likur tos ieu ceng harde anu tibra langsung ngadamel tenda di dieu ngadamel tenda teh rehan di antosan di plyshit di plyshit nya di bipak marah sareng bapak teh naik tiapan ngontrol ieu lokasi yang masang tenda aya anu memungkinkan masang tenda hiji lah sareng bipak ka payuna biasa jang dapur termasuk ayeuna alhamdulillah di lebat cekap berapa orang teh 4 orang di dia 2 adi jalan tuh terus iya Pak beres ieu teh da beres ieu teh nya tadi teh kan jadi energen heula dina ieu terus mam sang ka kedah nama tadi teh ulah energen heula Pak sangu heula kan tapi kulantarannya tiris oge sih enak cuaca hujan masang tenda ke pan hujanan naon dipak tah eta jadi itu naon resep Mang ieu salut jiwa-jiwa salut oge ka Bapak wah semangatna luar biasa semangat naon urang loba belajar ti Ama guru urang di alam cocok jadi guru IPA Bapak ge gitu kieu dah tos kitu nanti melitnya gitu tuluy geus mam teh pas mam nya beberes ieu pokona sampah di kumpulkeun plastik daya sampah anu nu di simpen ta inget di ieu kan acan di wadah acan wareg ya kene sampahna can seueur jadi masih kene mung tilu ieu tah ieu buktina bisa pajarkeun bohong ieu sampahna mung tilu tah ieu sampahna tuh tos dilebetkeun nama sampah ya pajarkeun bohong tah seperti tempe teh mah bohong kok geulis tapi buktina ya ka ieu ge Pak pesan ieu kangge ka nya anu sok ieu lah sanes pecinta alam pas tos apa gitu nya kangge anu sok among model ka gunung ka curug atawa ka mana lah gitu nya boh ka danau boh ka di mana wae sampah nu utamina Pak jadi jangan biarkan tempat itu tercemar oleh sampah ingat lamun ngopi atau ngobrol naon ditemani oleh Roma Wapen teu dibayar can di endorse wae iklan minum can di endorse wae aduh tuluy bari istirahat geus beres makan beres ninyo energen ganti acuk bari teleponan tuku ganas brik-brikannya tugu nanas
jeung pemuda Pancasila make hatenya nya nganggo HT Baopeng BF 888S anu amang nya lengkap lah rada remote ngtorkeun ieu anu 2 tos salare nya Rehan sareng Lutfi Lutfi anu 2 masih ngacaprak urang jeung amang nah nu dipengker Japar sareng Solai masih beberek-bekan di nu HT nganggo HT tugunana tuluy entos kitu nya perjalanan tos kitu mah nya eta teh perjalanan urang ti awal mah nya 10 menit ti awal iya caritana oh caritana sugan teh 10 menit oh tadi leres naik 10 ke jam menit. sabaraha sih mah Naik teh sekitar setengah 2-an lah. Jam 2 jam 2 jam 2 masa tos ka dieu jam 2 mah kan setengah 1 teh jam 1 teh dugi ka dieu na setengah jam 1 kira langkung lah jam 1.15 menitan kira langkung tadi nama bade reuni jeung di laluhur kan aya balad oge kan ya Rudi si Angga si EF rencana aya opatannya tuluy dihandap oge Fikri temen kita teman kita teh yang cuman beda iya beda agama aduh beda ya monitor ke mana pertama tos beda grup sanes tos beda grup emang beda grup ya dong tecan pernah sang kita tapi wauheun ka amang ya, alhamdulillah sesakola oh iya ge bisi teu apal anu nonton video ieu ieu teh di lokasi Gunung Canggah live ieu asli di lokasi Gunung Canggah di ieu di sebelum pos 5 tah sebelum pos 5 di pos 5 ka puncaknya lumayan tadi nama rek dipaksakan meskipun popoekan oge heeh mangke we da baterai aya terus headlamp nya headlamp ai headlamp naon head teh kepala aya lamp teh lampu jadi lampu kepala kepala lampu oh kepala lampu aduh kepala lampu aduh tapi ya jalana menurut bapak ya jalannya trekna di awal dugi ka dieu ya sebelum pos 5 kumaha tah kesan urang mah kesana kumaha tuh untuk pemula mah normal lah sakieu mah mang normal iya teu monitor landai teuing teu nanjak teuing cuman alit jalanan jalurna teu laluasa teu lebar gitu kan mungkin lain anyar kumaha nya masih baru gitu masih baru anyar yang baru nih sarua ya maksudnya baru iya pak baru beberapa pendaki anu kadiana gitu teh acan pas gunung-gunung nu sanesa kan tos rame gitu kan tos hits mudah-mudahan kapayuna ge ieu tah mudah-mudahan mah kapayuna ieu Gunung Canggah teh tos rame lah gitu. Tapi rame ge lokasina teh di mana mang Subang lokasina teh di Subang Cisalak Subang pokoknya patokanana aya plang SD teh nya di dinya aya SD aya plang SD di SD sebelah kiri nah kami arah ki Jalan Cagak Jalan Cagak ka arah ini kan ke arah Subang kan selalu aya Tugu Nanas teh aduh menuju ngobrol jeung pemuda Pancasila kontrol jalan mang aduh oh ngontrol jalan gini tuluy mang kumaha deui mang nya aya nama alhamdulillah inti nama meskipun kitunya aya non beberapa kendala lah gitu jeung aya nu sakit oge nyata rehan teh nuju tepit lah tubuhnya teh banyak tapi alhamdulillah nate dugi tiasa mudah-mudahan teh katuluyan geuringna asli dugi ka dieu tiasa masang tenda di dieu di sebelum pos 5 alhamdulillah teu aya sugan naon alhamdulillah saya teh mang urang di dieu nepikeun ka irah mang di dia maksudna teh rek dituluykeun deui ka
pos 5 tuluy ka Puncak. puncak apa kumaha situasi isuk wae. Nah, ini kan ieu aya nu Ngopi. kirangpit tubuhnya banyak. Ngopi dulu. Pami ditinggalkan di dia 2 atau seorang meureun bisi Tepugu. tah eta. Minang aja. Terus oge lamun misalkan ditinggalkan tenda ieu teu acan di kumaha power oge gitu kan. Sama di jalan ieu teh nya, nya jalannya agak jalan lebar lah di dieu mah. jadi jalan lebar ke Kali Jati. kiri Heeh. lamun arah turun lebar ke kiri duh naon ieu teh kukubu lebar ke kiri Heeh. terus nolonjong oge seueur akar gitu jadi si akar teh kitu tah narali bukan akar teh Ya mah lamun misalnya mangkat maksakeun rek jam sabaraha tah. Lamun misalnya rehan sehat, nu lain siap gitu. Kira-kira jam sabaraha? paling nya ari subuh ting mah da Tiris. poe keneh jeung kondisinya tiris di luarna paling jam Genep jam genep bijil matahari. nya terus caang bray-brayan Terus memungkinkan mah kalau deui naik tinggal ke pos 5. pos 5 tinggal puncak gitu. Kefotoan mudah-mudahan cuacanya saya. Alhamdulillah lah. Tapi lamun misalnya rehan ke acan fit daripada karugrag gitu merenya Nya kumaha ada. tidinya urang Ansip menit. wayahna urang teu dugi ka Puncak. tujuan gitu ka Tapi puncak ya iraha deui meureun. tah eta hungkul ngan Tapi yang terpenting ke keamanan, keselamatan, kenyamanan, keindahan. ada. Aduh. Terus Jeung aya we dinya aduh. Terus besok rencana pulang jam sabaraha mah? Tong sore teh bisi hujan. Nah, Jam 8 jam jam 10-an lah. 10-an. Yang sore-sore teuing. Terus cek amang naon wae nu kudu dipersiapkeun lamun arek ka gunung kanggo pendaki pemula. Termasuk urang ge nembe 2 kali eta ge diajak ku amang gitu. Ya kita sok sajak-ajak nanya mah. Diresep ke Jadi resep sih sebenarnya mah nonya nambah yang penting pengalaman. mah iyalah sih safety heula. Heeh. Safety heula. Jadi misalkan aya pendaki ngangge sendal capit, tah ulah ditiru. Ulah mun pakai sendal capit naik ulah ditiru. Jadi kudu nama iyalah standar pendakian teh kumasih gitu ya Pak. Sepatu gitu kan terus non jaket, sleeping bag itu kan termasuk kanu ieu non kanu safety itu. Jadi Di sepatu tujuanana bisi ku naon kakait kana kait akar. akar gitu kan. Terus bisi amit-amit di pacok Hmm, orang akar, bisa mencak naon lah segala rupa gitu. Di mana? tujuanana di sepatu teh lain gaya-gaya teuing Nah, nya eta. kanggo keselamatan. Tapi kecuali lamun teterak di kadek. Tah eta mah teu naon bade teu ngangge acuk teu ngangge naon oge. Nah, terus eta nu kahiji kudu keselamatan lah Keselamatan. gitunya. Termasuk pakai celana panjang saya nama. Panjang saya. Terus Sepatu mah jaket kudu nyana Jaket, komo lamun eta. ngendong mah meureunnya anu naon deui Bang? anu mun ngendong mah ketemuran sleeping bag tadi tenda gitu kan tenda kudu mawa teu bisa masangkeun itu. nah eta. Jadi sebelum Tapi intina mah cek urang mah Mang kamana-mana ge nu penting aya nu pengalamanana gitu termasuk urang diajak ku amang-amang pernah aya nu geus kenal gitu jeung alam teh. alhamdulillah we da nanya marage masih kene ieu milarian kene nanya tentang di alam teh kumaha sih jadi cacan 100% gitu Pak. Paling ge 10% ge duka gitu tentang di alam teh. Tapi kapake lamun nu resep ngadaki mah nya komo nu ekskul di sakolana pramuka kalari itu Iya, termasuk amang kan dia bisa nalian naon ngaranna teh
tali temali teh Oh, ngaranna teh. sambung tongkatnya. Heeh. Simpul sambung tongkat. Jadi trekking di sambung kedua Sambungkan. di talian ku Iya, pusik tali pusik. tali besi. Tuh. Oh, ini mah Nah, itu mau sakit ya, Bro. sabab Sabab 20 waktosna menit orang ngobrol mang nya terus 20 menit tuh ngobrol teh pugu ngobrol teh puguh panjang lebar casos ka ditu ka dieu. karena si dengekeun ku batur Tah eta. Duh. Poin. Nah, tutup. Assalamualaikum.